Ma, pan orang teh minggu karep terek kawin taya. Nah, ini mana make babe jaka emak? Nya cek ma kira-kira orang kudu nganapkan sapoe sabaraha taya. Alus nama kudu bisa ngirit, abe bisa nabung ngeukeun meuli imah. Nyari cek ma lamun orang mere duit resiko 20.000 sapoe irit teh taya. Lain irit miskin atau misal teh goblok. Legal wis nih Korea mah aing. Boy, itu jelema popolotot. Mana? Nges terus teman dalin polisi, satpam terus sok. Wah, naon? Wah, tanggung jawab sok aja. Sok mah. Wah, terus sok asa aki wae sok terus. Stop. Naon, Pak? Rek nilang. Kan Bapak mah satpam, tolong polisi. Emang lamun satpam ku naon? Temeunang ngarenkeun jelema, heuh. Anjing, ya terus naon atuh bapak ngarenkeun? Mana naonan ieu naik motor tiluan hayang cilaka? Pak, anjing, dengekeun. Ieu tiluan oge geus seurin ku momun opatan, moal mahi bapak. Assalamualaikum. Lain kir, hari mana teh asli orang mana? Oh nya tuh orang masli orang Madura. Nah madebet ngomong gitu ka urang taya. Lain, ngeunahnya jadi orang Madura mah daharna jeung sate wae euy. Da angger cek urang mah dar jeung sate ge kudu dibeli. Cek urang mah ngeunakeun jadi orang Sunda taya. Nah, ngeunahna kumaha menurut maneh? Bagi cek orang mah ngeunah jadi orang Sunda mah tapi ra ngomong punten gede bae mah enggak taya. Jip, daripada ulang-ulang gitu mah nyen-nyen kopi atuh. Arek atuh mang kalam atuh kudu ditah jeung saya mah. Ke heula. Naon atuh jeung dudat-dudut sagala ieu teh? Kopi hideungnya tong make gula. Geus we make gula atuh lah mangeunah meureunnan. Apa sorangan? Kan urang mah teu beuki kopi make gula. Apa sorangan meureun? Urang ninyo kopi teh lain jang abah, jang urang sorangan. Lur lain orang terek nanyakeun ka maneh euy. Pan orang terek imit ka Inggris, tapi orang tuh bisa bahasa Inggris teh. Nah, ka maneh bet ngomong ka urang alasanna naon? Pan maneh teh lain pernah di Inggris teh. Pan pasti oge saeutik-saeutikna meureun apa kana bahasa Inggris teh. Nya pasti atuh bahasa Inggris mah urang apa? Emang maneh nanya naon? Orang terek nanyakeun ari artina I love you teh naon teh. Oh, aku cinta kamu. Resia makanya jeung ngomongkeun cinta ka urang teh. Suni najis teuing urang mesti normalkeun teh. Dasar jelema boloho eta teh artina anjing. Resia goblok sugan mah teh. Kunaon maneh ngahulang wae di tolo-tolo teh? Heueuh teuing ieu teh hayang ngahulang we pagaweanna teh. Atuh biasana maneh teh ngechat ka urang, ayeuna jol eueuh. Teuing euy, aing teh asa maraleus, asa jararenuh. Atuh ari jeuna mah geus lah urang ulin jeung urang. Mung Jib. Nah, make jeung mung. Heueuh, pan jeunu teh gara-gara ulin jeung maneh anjing. Eta si Abah meni lempeng kitu teu nanya-nanya. Abah. Naon atuh? Jagoan. Bah ni lempeng wae geus di mana? Asa kasep euy. Eta geus di masjid. Bener aing kasep kitu. Alhamdulillah, paingan atuh kasep nu salat asar bah. Geus kilu modal pi. Ini mau aing cai mangpet. Cing aling set.
mereka mana cicing ngeladio keladi dia saya. Hek naon atuh kira ah. Ngomong jeung maneh mah lieur aing rusuh. Leung mana geus balik sekolah deui taya kakareke jam 8 pan biasana oge balik sekolah mah jam 12 berang taya. Tayo goblok. Urang teh tadi teh bisa ngajawab pertanyaan guru. Dalila langsung dititah balik. Oh atuh halus ari kitu mah taya. Emang namanya ku guru mana diberi pertanyaan naon gitu. Guru teh nanya, saha anu nepak bujur ibu? Nyang saya orang teh dititah balik. Eta mah tuh campel lah goblok kena jadi guru maka jeung minta kenal bojorna gelok sama. Mang lain orang terek nanyakeun nah liang tai bet buluan teh ieu. Nya teuing aing teh apa sih teh? Oh jika nama jangan ngeredam mitut mete tarik teuing teh ieu. Tayo, kumaha sia we tayo. Kunaon neng? Keur kieu keur cicing. Aing lieur tadi di sekolah. Emangna lieur kunaon datang-datang ku kulutus goblok. Oh jangan di sekolahan apa pelajaran. Ari tugas nu kamari sakola geus beres can. Oh acan. Belet sama goblok. Oh iya ge acan ada jangar mikiranana aya nu beres ting bener ting salah. Alus atuh jangar mah. Nah abad alus. Nya alus atuh berarti mana masih boga keneh sigra goblok. Nikah. Harus diuk. Iya goblok nih riu budak detik teh. Kalem atuh tong ngagas. Kudu ngagas atuh ngomong jeung budak detik siga maneh mah lamun teu ngagasnya engke teh ngalunjak. Ngalunjak teh naon teh? Ye ngalunjak teh kieu lamun aya jelema polontong tahnya ya antep we. Bakal terus polontong. Tah kitu ngalunjak teh. Oh kitu. Benar kitu teh? Heeh bener Jang. Cir, gelis ieu si teteh dia kuda Australia. Nu kumaha kuda Australia teh jang maman? Kuda Australia teh jangkung. Ipis. Tegak kos teteh. Anjir, bisa cik ari urang siga kuda naon. Tah, mun teteh mah kuda nil. Lainnya hirup teh dipikir-pikir asa teu adilnya. Ai sia datang-datang teu adil naon goblok. Heuh sok pikir kumaneh ti poe Senin nepi ka Sabtu ngan genep poe. Hari Minggu nepi ka Senin batasna teh ngan sapoe. Goblok.